kartos kadenya ulah keur bungahna unggul alus ka salaki usum susah mah salaki teh nyetew ulah siga urang batu susun aing urang batu susun mah aing ka salaki teh sok nyetew sok ngocob sok ngacap sok jubajab sok judangjed ada uang abang disai gak ada uang abang ditan kusuma salaki loba duit urang batu susun ngadadak bageur ka salaki kabeh ditawarkeun bapana ari abi bobote geulunang kara kata urang kuban ngan bisa mah nangtung bari balotot daek we nangtung bari balotot ku sabab salaki ka loba usum teh salaki teh gablek duit boro-boro nawaran buuk reuing siga bebegi kutang nyeng soal molor nongeng prat bekok be urang batu susun eta aras kieu aras rumaos teh cenah halus gitu aya pokona mah rek susah rek bunga ka salaki mah sing hade sing sae akhlak insya menawi sagitu aya sababaraha kewajiban keur pamajikan nu kudu dicumponan aya sababaraha kewajiban keur salaki nu kudu dilakukeun naon wae atuh kewajiban salaki pasikeun lah kasihan saja dengan dah, tuh pakai saja, ya, tunggu ada panas, sah, dena naon, oh dena, bojo teh sana mina bojo, Ayulia, makin neng atuh sah, tarik sis. Kang Dena salira ayeuna denanya Kang Dena ayeuna silatos geus bojo terus ieu bojo salira aing tinggal ieu bisa salah ieu teh kadenya aing teh budak abdi nya budak urang awas Dena damukeun ku salira ayeuna salira tos nagaduhan bojo kade rumah tangga teh sanes keur heureuyan rumah tangga teh bakal dipenta tanggung jawab jaga dipeueun Gusti Allah namawi sakitu keur Kang Dena aya kewajiban nu kudu dilakukeun nu nabi wajib teh mayusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi diganjar lamun dilaksanakeun disiksa lamun ditinggal bakal jadi ganjaran lamun dilakonan tapi jaga bakal jadi siksaan lamun ditinggal naon wae atuh kewajiban abdi jang maden kangopun bojo seueur urang canak nu gampil nu kahiji kewajiban jang Dena keur neng aing teh itu adalah nyukupan pangabutuh pamajikan si aing tadina ngiring ka ibu rama kusabab ayeuna tos gaduh caroge maka kewajiban caroge nah tempat calik nah aing bantuan tempat kulemna tempat masakna tempat mandi tempat sare tempat mandi tempat modal kabeh kewajiban salaki termasuk agama suami nu pisurgaeun Kang Dena nyaeta suami lamun pamajikan kakurangan dunia tong malotot lamun pamajikan kakurangan akhirat kudu malotot mana contohna pamajikan nyen cikopi salah ngasupkeun ukurna gula kadon ngasupkeun uyah tong amek tong malotot Kang Dena teh si mama kan biasaan ada mal cikopi rasa stroberi tong amek ari kana masalah pitayeun tapi lamun kana masalah agama kakara kudu amak mana contohna jangan Dena teh mah neng garan lepan lalawar neng tos jam 1 coba ini teh udah ada acara rapi kene namanya GUI di pasar sholat ayo bersolat ke sholat mending sholat ayeuna lebih cepat lebih baik nu kitu salaki di surga yang ari jadi salaki teh Kang kudu ningkatkeun tanggung jawab ka pamajik ulah sakabeh pekerjaan dilakukeun ku pamajik imati mimiti nyusul pamajikan rumah wadah napal imah masak nage nyusuan budak nyusuan salaki
nepi ka nyiar duit oge ku pamajik da pamajikan teh lain pemban beres beres. Hei suami-suami, jangan memperlakukan istri Anda seperti kepada pemban. Berarti asa kamunangkeun aya di dieu kitu aya. Pamajikan ka kebon salakina malor aya. Pamajikan ka pasar salakina hees aya. Pamajikan usaha salakina gusuk aya. Nu kitu disebut teh salaki keuyeuk aku lamun aya pek siki. Kudu tanggung jauh. Da pamajikan teh lain pemban. Kartos. Kang Dena punten. Salira ayeuna parantos nanggung tanggung jawab nu jadi bojo salira. Lamun enjing pagetos si ai cul salat cul ibadah teu aya hahalang teu head teu dititah teu dipapatahan ku salira, maka jaga di yaumil akhir nu bakal dicekek pertama ku Allah itu adalah salakina heula. Jadi salaki tanggung jawab dunia akhir. Termasalah kita kudu imahan pamajikan imah nasing pag, baju nasing wet, bedahar sing sep, sarean sing ren. Bukan seorang suami nu sukses jang dena. Salira bisa mere harta ka aing, bisa mere baju nu laos ka pamajikan, bisa mere imah nu alus, bisa mere harta nu loba, tapi lamun salira teu bisa nganterkeun pamajikan menang ridona Allah, maka catat ku salira teh suami nu gagal di dunia, gagal di akhirat, sabab teu bisa nganterkeun pamajikan menang ridona Gusti Allah. Anterkeun ku salira ai bojo salira sing menang ridona Gusti, berarti salira suami nu sukses di dunia, sukses di akhir. Kabagjaan dina rumah tangga mah ai teu diukur ku harta. Sanajan urang batu susun dahar jeung daging unggal poe loba duit, tapi unggal poe dordar pasehat jeung salaki ngeunah henteu. Urang unggal dinten tuang jeung daging duit loba, tapi unggal kek jeung salaki pasea raos henteu. Mending dahar jeung daging tapi unggal poe pasea, atawa dahar jeung asin tapi silih huapan. Mending dahar jeung daging bari silih huap. Sanajan dahar jeung asin tapi silih huapan jeung salaki, eta asin teh karasa nikmat-nikmatna teh karasa asin. Laras gitu laras. Sanajan dahar jeung daging ai, tapi lamun dardar pasea unggal poe daging teh moal karasa ngeunah. Berarti kabungah dina rumah tangga teu diukur ku harta, teu diukur ku ngeunah dahar, tapi diukur silih hargaan jeung salaki sing bisa tanggung jawab ka pamajikan. Kartos Kang Dena, anterkeun pamajikan menang ridona Gusti. Awas rumah tangga teh sanes keur heureuy. Nu kadua Kang Dena, kewajiban salira teh wajib nganafkahan ka pamajikan tina ladang anu halal. Tong wani-wani salira ngasukeun duit 1000 tina ladang haram kana beuteung pamajikan. Sabab tina duit anu haram kana beuteung pamajikan jadi darah jadi daging, maka pamajikan teh bakal gampang ngalawan ka salaki, bakal hese ibadah ka Allah, lain salah pamajikan bongan urang mere harta tina ladang haram. Catat urang batu susun tong wani-wani mere sangu sacomo tina ladang haram kanu jadi pamajikan. Sabab tina sangu sacomot ladang haram dituang ku bojo jadi darah jadi daging, maka eta bojo teh bakal hese ibadah, bakal gampang pasea, bakal gampang ngalawan, lain salah bojo bongan urang mere dahar tina ladang haram. Tong ngimpi boga rumah tangga anu sakinah, ulah ngimpi boga rumah tangga anu sae, lamun ladangna tina ladang anu
haram. Mending kene duit 1 juta tina ladang halal daripada duit 1000 tina ladang haram. Aduh. Intina eta amanati abdi kami kandena nya anterkeun ai menang ridona Allah. Nu kadua omat tong wani-wani ngaladangan nganapkahan bojo tina ladang haram. Kartos kajun keneh kalaparan daripada kudu dahar jeung nu haram. Kajun keneh teu boga duit daripada loba duit tina ladang haram. Yakin moal barokah, rumah tangga nak moal barokah, boga budak nak moal soleh. Justru urang teh bakal riweuh di dunia, riweuh di akhir. Na'udzubillahi min dzalik. Kartos manehna ayeuna ai dengek kewajiban ayeuna mah ai teh geus boga salat. Ai ieu teh salagi ai nu kudu di kaulaan ku ai aina geus boga kewajiban ai nu kahiji kudu masrahkeun jiwa raga kabeh keur salaki. Tiluhur sausap rambut ka handap sahibas dampal jeung roromeheunana bikeun ka salaki. Tong aya lalaki sejen dina hate ai iwal ti salaki urang. Tong wani-wani selingkuh. Aya urang ieu nu sok selingkuh. Aya urang ieu nu sok selingkuh aya. Mana jelemana? Bawa geuning urang pura. Awas. Lamun aya urang batu susun wani-wani selingkuh sedangkan manehanana masih keneh boga salaki anu halal, maka jaga eta istri di jero kuburna bakal diasupan 70.000 orang jeung kalajengki nu bakal meakeun jasad awewe nu wani-wani selingkuh. Geus lamun urang geus boga salaki, kreuy salaki urang saaya ai. Sanajan salaki urang hidung busakal siga buntelan hidup pek kekepan ku ece. Oh Arjuna petotku. Geus kreuy saya ai tong wani-wani selingkuh nya ai geus. Tong aya lalaki sejen dina hate ai iwal ti salaki urang pasrahkeun kabeh jiwa raga ke salaki. Nu kadua ai kawajiban ai ka salaki teh nyaeta cicing dina tempat pemetaan salaki. Kumaha maksudna ai sapa acan nikah ngiring ka ibu rama. Ayeuna ku sabab ai pas gaduh caroge maka wajib nuturkeun bujur salaki. Cek salaki ai teh neng da ayeuna mah tos gaduh caroge ka yuk urang di ditu jeung aa di Lebak. Cek ai teh mangga aa ngiringan teu langkung aa. Cek sia anak teh neng da ayeuna mah tos gaduh caroge ka yuk urang di ditu sareng aa di kebon sampeu. Cek ai teh mangga aa kumaha sia we. Intina lamun urang geus boga salaki tuturkeun bujur salat. Kalau tong ikut campur karena urusan rumah tanggaan, loba tah ikut campur kolot karena rumah tangga anak jadi awet rai. Aya nu kitu aya. Teu hayang aing boga mitoh hakos kitu batur. Geus kolot mah sambung do. Cek kolot teh ai da maneh teh geus boga salaki. Ma jeung apa make seragrag tanggung jawab ka salaki maneh buk tuturkeun salaki maneh rek dibawa ka Lebak ka kulon ka mana wae ge mah moal bisa nyarek hanya bisa ngadoa di mana wae maneh ayana jeung salaki maneh sing barokah. Kolot masambung doa ulah ikut cam kana urusan rumah tanggaan. Nah kartos cek si emak teh kieu ai di dieu we atuh cicing teh jeung emak eueuh batur. Cek salaki teh neng di ditu we jeung aa ngarah cakat aa kapada melan ai tong bingung. Cek si emak kudu di dieu cek salaki kudu di Lebak, maka keur ai tuturkeun salaki. Lain ayeuna urang teu nurut ka kolot maksudna dora ka kolot tapi nurut ka salaki leuwih wajib sabab nurutna urang ka salaki dosa kolot bakal dihampura ku Gusti. Karti aing kartos nu katilu aing kawajiban aing ka salaki teh nyaeta taat. Wajib nurut kanu jadi salaki paritah eta teu patungang tongong jeung aturan Gusti, maka aing wajib nurut. Aing pernah sedekah 200 juta acan. Pernah can nih? Boro-boro.
nu aya ge kana kotak amal gambar bedog we. Oh, sabaraha gambar bedog we. Sigana malaikat jaga diri, waduh loba bedog di mana cenah. Beusi orang lebok nu naon bedog nu si ai. Ai pernah ngawakafkeun tanah 2 hektar ke pesantren. Bujang-bujang. Naon atuh boraheun ai jaga di payunan Allah. Geuning urang mah salat dengan saukur 5 kali sapoe bari eta ge cileuncang culang cileug bari gan. Puasa ge urang mangan saukur sataun sakal. Munggah haji ge saumur hirup sakal. Eta ge lamun mam naon boraheun ai jaga di payunan Allah. Geuning ibadah salat saukur 5 kali sapoe. Ibadah puasa setahun sekali, ibadah tahajud datara, ibadah 2 haroream, ibadah musejen haroream. Naon atuh boraheun keur ai ti mimiti detik ayeuna aya hiji ibadah nu teu diukur ku 5 kali sabinten, teu diukur setahun sekali, tapi keur ai ti mimiti ayeuna ngicep ai ngomongna aing, seurina aing, senyumna aing kasalaki bakal dipandang ibadah. Ibadah naon? Ibadah nikah. Ti ayeuna aing bakal panen pahala nya. Nyodorkeun ciherang aing, ciherang kasalaki, nyodorkeun ciherang dina kitab disebutkeun keur istri nu sok nyodorkeun ciherang ka caroge bari ikhlas, maka ku Allah diganjar eta istri ganjaranana sapertos ganjaran netepan 100 rakaat. Aing pernah sholat 100 rakaat? Pernah cak? Isuk masodoran cai sarobalabana. Salat dibikeun jeung galon-galonna. Senyum. Senyum. Kade lain seuri senyum. Senyum kasalaki. Kade sare seuri kadenya bisi salah tangkap. Bisa uik ti dieu jeung agak-agak we hareupeun salaki. Kunaon maneh balik ngaji ka darak elo lain seuri senyum. Ece we senyum ka caroge tabassama fi wajhi zawjiha nadarallahu ta'ala bi ainir rahmah. Senyumna ece ka caroge bakal dipandang rahmat khairum min ibadati sittina sana. Langkung sae tibatan ibadah 60 tahun. Mata ece uih ti dia bukakeun pantos senyum hareupeun salaki papa ade kartos ece nyium tarang salaki nonong osok tara atuari eti non gawe sia teh ece nyium tarang salaki nonong tah ece nyium tarang salaki nonong maka ece teh bakal diganjar ku Allah ganjaranana sapertos nyium hajar aswad. Hajar aswad teh ayana di Mekah saginggireun Ka'bah. Keur ece mah teu kudu jauh-jauh teuing ka Mekah. Ti mimiti ayeuna balik ti dieu bukakeun tarang salaki. Cek salakina teh kunaon maneh balik ngaji ngarada gelo cing hajar aswad gitu. Kada sumuhun atuh jang maden abi mah nyium tarang salaki teh siga nyium jawa-jawa dong. Sarwe orang dicium ku mana ge siga dicium ku muning. Sanes masalah nyium jawa-jawa jeung nyium muningna, tapi di antara ciuman eta teh aya ganjaran ibadah. Laras. Punten da kumaha atuh jang made abi mah gablek salaki teh kabeutina ngos. Abi mah gablek salaki teh kabeutina ngos. Kadang abi sok cemburu kana umul-umul. Eta mau umul-umul ditutup 2 jam ku salaki abi teh ngicep-ngicep. Abi mah bae ditutup 2 jam nu aya jadi porototan we bari dicarekan. Kunaon atuh ece nyata geus jadi kares berarti salaki ece resepkeun keneh kana umul-umul daripada ka pamajik. Mata engke mah peuting ganti gayana jadi gaya umul-umul. Samemeh ngadoakeun salaki ece abi rek naros ka ece. Naros naon ujang? Lamun caroge wangsul ti kebon wangsul ti mana we pernah ti disadiakeun cai kopi bari langsung dipencetan osok tara. Lamun salaki wangsul di mana we pernah teh disadiakeun cai panas keur ibakna osok tara. Lamun salaki wangsul di mana we pernah teh nyambut salaki dangdanan sigare ka uleman. Osok make sesengitan keur nyambut salaki. Wajar teh lamun salaki teh betah di imah. Wajar teh lamun salaki kawin deui. Jadi saha atuh nu teu eceu.
sing horeng gening salaki betah di imah teh lain salah ting salaki gening urang nu di jero imahna tepi karasa badai dirobi hece badai dirobi cak timimiti enjing dageus ngaos jeung jangmade lamun caroge wangsul jam 5 sore ti kebon ti pasar ti mana wae ti jam 3 ece masak katuangan nu dipikar sapenuh janten carok beres masak ece langsung ka jam di jamban teh terus beres ibak teh terus beres wudu teh terus eling salat maksudna langsung salat beres salat asar teh doakeun salaki uihna sing salam bari nyanak rezeki anu hal beres salat angge anu pangsae-sae beungeut taplokuan bibir cek kulit make seseungit sok geus masak tos salat tos seungit antosan caroge bari nonton TV bari zikir subhanallah torojol teh caroge uih katinggal enggal ece ngadeg bukakeun panto bari senyum papa canak panangana raos salamun gitu oh sok kitu tara Dakumah atuh ieu mah ari hayang salaki betah di imah ari di imah siga bebek betah kan moal salaki kartos sok aing tong kitu nya tong urang siga batu susun aing di kamar teh aing di kamar urang teh khususkeun kamar teh sunnatna teh diseungit khususkeun kamar urang mah seungit sabab naon sabab hiji kamar nu diange ku seorang istri sareng carogena bari seungit maka eta kamar teh bakal seueur didoakeun ku para malaikat mata kamar urang masing sarareung ulah siga urang batu susu di kamar teh sagala rupa aya hanapeun ranjang teh ti mimiti nang kacau wah siga goal laras kitu laras khusus ke kamar urang masing sarareungit lamun aya caroge sing alus dandanan lamun aya salaki sok aing tinggal diwedak jeung ngadeng diwedak beres diwedak terus beres masak jeung ngadeng ya teu naon deui dina rumah tangga mah eueuh deui dina rumah tangga mah hayang jadi ibadah mah aing sing sae kanu janten caroge mun salaki keur galau nya mun salaki keur loba kabingung keur loba kasusah ulah namah kabingung sok aing teh sing bisa ngabeberah hate nu jadi salaki ceuk aing teh bebe kenapa sih beb cium tarangna moca gitu akhirnya oh mun aya salaki teh biasakeun senyum ka salaki teh nya biasakeun senyum ka salaki ulah siga urang batu susu dan naon rumah tangga mada sakitu da lain ku harta bagja dina rumah tangga lain ku loba duit kadang dina rumah tangga teh aing urang jeung salaki alus tarapasea kadang gogoda teh jaga teh datang ti anak kadang boga anak pika sabeuleut urang jeung salaki jeung pamajikan tarapasea anak bagir kadang gogoda teh datang ti mitoha leres koplo keblek mitoha teh leres kadang urang bagir jeung salaki bagir jeung mitoha budak bagir gogodana teh teu boga duit leres kadang urang boga duit jeung mitoha bagir jeung salaki bagir jeung pamajikan bagir anak geringan wae
Dina rumah tangga mah mual salamina bunga, mual salamina sus. Jadi jeung kabungah aing dina rumah tangga jing jadi ibadah, kasusah aing dina rumah tangga ge sing jadi ibadah. Naon ibadah teh? Diniatan Gusti abdi aina nuju susah, mugi Gusti maparin kabarokahan kasusah abdi, mugi ya Gusti ngabimbing abdi jeung salagi ulah jadikeun kasusah ieu jadi kupurna abdi kagus, ninggalkeun ibadah kagus Gusti. Sanajan susah ibadah sing leuwih remen, sanajan bunga komo bari bunga mah ibadah sing leuwih rajin. Karti aing Insya Allah gitunya wasiat Amaden kasalira kahidep kaduaan sanajan Amaden can kawin baik tenanya ya iya mah hitung-hitung papatah kolot ka anak ya oh mah dina rumah tangga teh lain ya anterkeun salaki urang sing menang ridona Allah, anterkeun pamajikan sing menang ridona Gusti, bersihan nafkahna tina ladang halal, bersihan beuteung urang tina ladang halal, yakin jaga boga budak teh bakal soleh, bakal bagir, bakal pinter, bakal husnul khotimah. Mudah-mudahan sing barokah, amin ya rabbal alamin. Parantos tabuh 12 hawatos panganten geus diriseun, mudah-mudahan ieu wengi sing barokah, amin. Sakantenan abdi ngemutan deui seueur nu naroskeun urang Batu Susun anu sok biasa ngiring sasihan karanca ucing, perkawi sasihan sasih enjing ningal heula kondisi, pami kondisi natos kondusif insyaallah sasihan majeng deui, pami acan kondusif mah dikirna di bumi masing-masing lah. Tapi mudah-mudahan sasih enjing sasihan di ranca ucing tiasa dilaksanakan, mudah-mudahan sing sararehat sadayana, sing panjang yuswa sadayana dari ibadah, amin ya rabbal alamin. Mangga angkatkeun panangan urang ngadoa heula ka Allah. Tuturkeun abdi bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi umurina wa barik lana fi ilmina wa barik lana fi ma razaqtana wa barik lana fi auladina wa barik lana fi baitina wa barik lana fi qaryatina wa barik lana fi baladina Indonesia. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Siratal ladzina. Hatur nuhun, mudah-mudahan uih dia sing dijawab dua-duana sing barokah kasadayana. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya saweran, mangga nubari ngiring nyawer mana kapayung, nubari uih hati-hati uih mana. Nubari ngiring nyawer sawer kenal. Nubari ngiring nyawer merapat kapayung, nubari ngiring nyawer. Sawer kenal, yuk saweran lah, datang aing. Kuai sawer kenal, kuai. So, kupangan ten sawer kenal lah, kupangan ten sawer kenal. So, sawer kenal. So, kembali ngiring nyawer, mana kapayun, kembali ngiring nyawer. Iya, biasanya sadaqah saweranana sing barokah. So. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ala
Kita